Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai nanti. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau muridku Iroh. Lain murid Bu Iro sama kau murid Budiman. Oh mana guruna Pak Budiman daing mah Bu Iroh satebeleku. Beda-beda masing-masing kan mana-mana urang-urang atuh sia teh sok maksa. Ai maneh lieur sia teh kilo. Maneh nu edan teh. Ari maneh Budiman teh naon? Ai Budiman teh teh carogana Bu Iroh situ nyaho. Si Jui sewa ka nyaho belegu. Ayo. Budiman caroge Bu Iro kumaha ari mah? Kau murid Budiman kabeh kadinya. Guruna Pak Budiman pan kahalangan benteng urang Bu Iroh maneh Pak Budiman beda-beda cek aing oke. Man teh nyangtakeun sakola apa nyanyi man teh teh? Sakola aing mah. Apaan dia teh man teh nyanyi? Kau murid Budiman. Heeh. Ai Budiman teh naon? Da mana Budiman daing mah cek Bu Iroh guruna ge aing beda kelas. Maksud urang mah Budiman teh murid teladan, murid pinter, murid anu pangpinterna ka eta nu kitu. Gelok cek aing. Ai maneh naon? Hah? Maneh naon Budiman teh? Bandung Bekasi. Eta mampus juri. Dari mana bodoh? Mana di mana si anak kambing saya? Anak kambing saya ada di bukit indah berbunga. Kau mengajak aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang kalau jalan. Oh ame-ame jalan kuku-kuku, koprok biar rame. Pagi-pagi minum susu saya, susu bendera, bendera merah putih, putih merah Alibaba, merah-merah delima Pinocchio. Siapa yang baik hati Cinderella, tentu disayang mama. Mamaku Lady Diana, papiku Pangeran Charles, nenekku Elizabeth, Ratu Inggris yang tercinta. Hahaha, hihihi. Sepatu kaki Ihan. Mana mah mimitina alus cuma tungtungna sepatu kaki Ihan. Sepatu kegedean kadinya. Hahaha, yang hihihi itu. Sanu gelo mana mah? Maneh teu eling. Ngalagu teh disalah-salahkeun mana teh da barudak deui nyanahuan sia teh atuh. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Jangan pakai sambal, jangan pakai saus, jangan pakai bakso, jangan pakai mie, jangan pakai mangkok, tegablek duit tong beli. Sakira-kira teh goblok duit tapi nyanyikeun sia teh era kurang dieu atuh. Teh Ai maneh ngalagu belum teh? bisa. Nah, atuh mun bisa disalah-salahkeun wae. Mana hayang nyango aing. Urang ngalagu ah. Siap. Oh. Anu kieu. Domba di paraban. Pada jawabna. Ku abdi. Siap. Ku abdi. Nah eta. Domba acan urang heula atuh sia teh jadi. Domba di paraban. Heuh kumaha jawabna ku abdi. Domba di paraban. Ku abdi. Domba di mandian. Ku abdi. Domba di kandangan. Ku abdi. Eta lila di kekepan. Ku abdi. Kunaon ai maneh jadi sia teh? Manya aing tega ngekepan domba. Teh urang mah risalse kana domba mah. Nu penting mah aing mah renyem we. Maneh mah lain di kekepan. Domba di paraban. Ku abdi. Domba di mandian. Ku abdi. Domba di kandangan. Ku abdi. Eta lila jadi reuneuh. Ku abdi. Naon ai maneh jadi sia teh? Cek aing oge cik atuh nu bener we nyanyi jeung domba reuneuh segala ku aing. Maneh teh rumah. Cek eta panganten ka dia rek naon? Rek ngarewosan. Kita loba bararudak sia teh. Eta loba bararudak eta teh naon teh ngeres sia teh. Cek panganten cenah peuting dahar putu seubeuh kitu melenung.
ngaturkeun nuhun kanggo ka panganten Asuh, si Gusti Nu eta. Agung. Hapunten pisan ieu mah kanggo contoh paling sakedik nya pangitan Raina sakieu mah. Mangga anu teu can sadar diantos ieu. Mohon mangga ieu mah. Pak Haji tamang. Hatur nuhun Pak Haji. Cuman kita tadi nyawat Pak Haji we baru kan Urang mah nanya hungkul. Sugan Pak Haji. Pak Haji mah ketunggu ditanya nah tadi Ya kita. kanggo contoh Pak Haji mah. Mangga anu teu can sadar ieu diantos ieu. Ampun, soalnya domba di Paraban, Ku abdi, domba di Mandian, domba di kandangan, ku abdi, tadi lila bet anakan, nah neng mana jadi setelah perlu abdi, neng si oces wae di bereta tuh, si neng, kercon, bae da dina ge 2 lemar euy. Oh, ya lah. Nya penghungkul engkenya duit mah heuh. Oleh sakitu lah. neng ditipu kuno gelo atuh, mana naon mana teh, Urang nu nyanyi maneh nu malam. Lain kada arah tuh nya. Punten alah Pak Haji jeung kikituan sagala. Sugan teh atel, naon. Pak Haji mah atel, Lain atel menarkeun ka meja marosot sateh. Pak Haji sini dong ngebuka pintu babe datang sediakan lalap jotang nanti malam jot. Pak Haji aduh nanti malam jot nyotan. jok nyata numpang nganter Pak Haji gubernur kerek, sok nyanyi mana, Kemalan. sok. Domba di Parapan, Ku abdi, domba di Mandian, ku abdi, domba di kandangan, ku abdi, lila-lila di kekepan. kumane, Lain kumane bener kukang. Makasar saya naon? eta kumane ku abdi. Hah? Lain kai kumane lain bener kuk saya Usaha, ku abdi. syukur, syukur ya tuh, Lain kumane kak usaha, ku abdi. Kira dalieur aing. maneh nulir siapa? Mana dulu ya balagu saya eta contoh tegay kasar ka budak tah. Nah. Aya budak hareup tah contoh ira kasar ka sia aing. Oh, rajin, jurik siapa nu kitu mah atuh, Lain kumane bener kuk usaha, ku abdi. Domba di Parapan, ku abdi, domba di Mandian, ku abdi, domba di kandangan, ku abdi, lila-lila jadi reuneuh. kumane, Urusan domba bisa panjang ya. Cek aing lain kumane. Lain kumane ya masalah domba. jurik nu popolotos, Lain kumane. usaha. Abdi. Ayo liar ya jelema ya. Matak saya teh kudu tak kudu sakola teh kitu cukuran geus teh. Lain kumane. Usaha. Ku abdi. Heueuh syukur. Ah lieur aing. Mane nu liar syukuran ge mata kudu sakola teh tak kitu teh. Domba di Parapan, Ku abdi, domba di Mandian, ku abdi, domba di kandangan, ku abdi, lila-lila bet anakan. kumane. Kajen teh domba-domba aing di Parapan ku aing teh. Nya cekurang ge akhirna maneh ngaku sorangan cekurang oge.